rupiah hiji. Naon loe bumbuna? Aduh, poho kan selera aing mang. Nu pedas. Oh, nu pedasnya. Oh, deui euy. Biasa. Del, kenaon? Kermacul. Kerjaan tuh, teka dulu ke sia. Sia cungur meni polontong kitu. Nya bebas kumaha aing. Moal pangmeulikeun aing. Meuli we olangan, aing ge nu pangmeulikeun. Cungur sia awas we sia anjing. Kemun aing boga duit sia menta. Moal di ieu ku aing cungur. Mangita aing mah, tah, loba duit mah. Nah, kenapa? Kasih mana ding? Aing keur kieu wae keur ulang-ulang tas pikirang, Bang. Bang moal jajan. Nah, nantinya kan aing mal jajan, aing mah kakaraget entas jajan tadi roti bakar. Moal meuli deui itu, Bang. Mie bihun tuh. Sarareubeul aing tas meuli mie, ieu tas meuli roti tadi. Tas ngopi segala. Atuh sia we hentjingna mending ngajak ka aing jajan mah. Heuh kieu ya, Bang. Aing teh sabenerna mah hayang jajan teh. Ngan aing teh boga duitna. Minjem heula atuh 20 mah. Aduh, sia ripuh-ripuh teuing oding. Heueuh, atuh kumaha deui tuh? Usaha cek aing geus sia. Loban paket kelaka eureun. Penontorna teh mah ieu. Ya, ku aing ge bere tas 10.000 ulah minjem-minjem ji. Atuh namanya 10.000 pisan, Bang. 5.000-an kan menang 2 ri sia atuh. Moal seubeuh atuh 10.000 deui. Aduh, sia cungurkeun mah dibere ku aing Nah, nawa. kitu. Sia. Hayang dong. Embung aing ka karatas. Ya. Tepang belikan hiji mah tuh aing. Oh, tadi nyebut embung. Tepang duitna ge aing ieu nah. Tambahan atuh goceng deui. Enggak hiji lah. Sia tilu aing hiji. Ladang ulah. Saeutik. Makasih, Bang. Ripuh-ripuh teuing sia tuh lundang-lundung we sia teh pegang museup we nyamper si Faisal. Usaha cek aing lain museup we museup. Naon Pak? Si Oding hayang jajan yang pinjem duit 20.000 cek aing usaha ulang haruseup teuing. Dibere. Dibere 20.000 malah ber 15.000 bapak hayang hiji ting teh. Dibere tang nginjem. Dibere 15.000. Nah, aing kabatur geuning dibere aya anak sorangan. Iya pada aya ladang sampe tah. Kok jeung mana 20 alah kadina teuing. Kira aku disarwakeun jeung kabatur Pan mana itu mah 15.000 isa. Kan beda goceng. Tah atuh sia cek aing usaha gerak. Lu aing mah 10 juta. Aduh sia keur mementa nu tua tawar Aing pisan. kabatur mere kira ku tingkah anak sorangan. Beda we keur aya mun eueuh mah tah. Ya. Koret. Ku hahawa gawe cek aing terkehet ya. Gua teh mang di relating. Oh nya ya mangga. Bang, Mang. Ieu sabarahan? 5.000. 5.000. Hiji deui, Mang. Ai sia na eta Ngajedog sia lah. Mang. Ji ieu teh heula. Eta Naon? aing Naon? cungur. Sia tah mesen deui lah. Tadi keun Cicing budak mah pandeuri. mah imang. Sia yang naon jeung aing oding. Nah, sia hayang naon. Sok sia meuli hayang naon deui atuh. Sok. Kadiekeun. Tadi Ngajedog budak leutik mah ngajedog. kadiekeun eta aing pangalana. Heuh ngajedog budak leutik mah. Tuh mesen deui tuh. Sia ku aing yang digebugan. Heuh sok aing nepi mah. Sok sia. Heuh. Aduh. Sok. Kadiekeun. Aing nu pangalana. Atuh hiji awang. Sok kadiekeun dua nana. Sia sing apal disiplin. Aing nu pangalana meuli, sia kudu ngantri. Kadiekeun. Nah, sia kapina-pina teuing cungur. Sok kadiekeun. Aing geus teu kuat hayang pan. Oke, sia mah ngantri kadiekeun. Kudu disiplin hirup teh, ngantri. Sia nya cungur. motah. Lang hari duitna enggak? Ai sia ngogo. Aing mau nganjuk pan tadi geus. Oh, da eueuh. Aduh, sia ngogo ka aing baru ka encan. Sing bener cungur bayar. Karunya tukang dagang. Ai Kana aing sia. tadi geus mayar cungur. Ai rahasia mayarna. Sok ka bener mang teh angan. Oh, da ieu. Lah, sia. Ngomong we aya encan mak cungur. Sia nya. Geus aing terang. Geus. Aing terang nganjuk cungur. Sia. Wah, Sok teh angan mang ka bener mang. oh wah cenah. Ai sia. Naon ading naon? Can dibayar cenah gerak. Geus Kalau naik balik. Geus aing mah. Tulin bayar acil. Bayar cungur.
Nyaan mang eueuh. Siang aku we goblok teu boga duit mah. Iya. Aduh. Tata. Iya. Poho. Ku aing mah Poho mang. Gah, poho. Sia mah eta mah geus diniatan cungur moal dibayar. Lin poho. Siang ogo deui wae. Ayo cabut ieu ku aing. Sia eta mah da omongan wae. Sia pira geus sakitu mending ngamuk cungur. Sia aku nyuti tadi ngayana wae ka aing. Pas galip aing keur meuli di dieu. Pisakeun aing mang. Ribut aing yo. Aing tanya. Sia sok mah. Baru kadang aing wae. Sok jeung aing. Sok. Aya naon sia atuh aya naon? Tah, Iya yo. lempeng wae budak leutik. Heuh pedah naon sia kan cio? Aing bisa kayak nganjuk. Pedah naon? Beda itu poho mayar aing. Eta mah geus diniatan Bang moal dibayar. Cai teh karunya tukang dagang da ieu teh dagangan. Naon mah? Anjir poho tina jeung mungkeun. Sia eta nu naik nganjuk. Heuh pan bener, Kakak lempeng kan itu. Poho aing cungur. Ah, Geus geus atuh bidak diniatan sakit eta wae sia mah. mah. Balik cungur. Wae mirek para sia betul. Karunya pan ieu. Heuh pohon meureun kaen sia mah sok. Ah, Paradu eta mah geus diniatan Bang. Diniatan banget sia. Jak ribut di sia ka aing. Cek aing sekarang teu wae ka budak leutik teh. Sia omongan dari teu waras ieu mah. Aing mah terang nganjuk cungur. Geus atuh acil sia teh masuk. Sakitu-kitu we mending ngambuk sia gedesan ambek kehen. Alah, sia maju kabehanana. Sia nih. Kumaha sia kalkan. Heurai.